dicelik pegawai muridnya keur ngadu nya kitu nama jailan bae sumputkeun kitu paculan bae ya ngabong manehna keur moal ya. Alah mana sepeke euy ada cai beak ngalah cai Siksa ini tah aing cokot. Aduh, alhamdulillah cahaya ya. Ai pacula jeung kemana ya? Pak, ninggal pacul teh Pak. Aruh, kemana itu jelema teh? Bu. Oh, lah dieu sigana mah. Oh, nah kemana eta paculnya euy? Aya nu mawa berarti ieu mah ya saha mangkeluk teh ya. Sok atuh adu geus beak. Nya Pak, kalau ieu milarian heula paculna aya nu nyanak ikut ge sami teh aya Pak. Kamarana atuh nya. Be. Eueuh. Gusti ampun ieu ye mangkeluk teh euy. Iya si Dani nangan naon nih pacula ayahnya. Kamana si Dani? Aduh, cuma ya. Iya pacula ayah. Yo Pak. Iya pacula ayah. Oh, nah, aduh. Aya tadi mana kata aya Pak? Oh kabur sih karena pacula. Makanya pacul bisa ini serangan teh kabur serangan. Nyumput sigana mah. Sigana nyumputkeun. Nyumputkeun sigana mah nu ngahreuyan. Aduh, Eta pacul aya. Sampai Bapak anak sampai ku idor-idoran itu dengan Wah. Oh kan saya masuk itu. Heeh. Atuh kumaha teu da. Heuh.